Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng semping wilujeng batepang deui dina channel ieu barudak di dieu. Ayeuna kalersan nuju aya di Kampung Cikadu, Desa Cikadu, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, simkuring ieu direncangan ku tilu rencang abdi nyaeta ieu aya Kang Naja. Kang Naja di mana Kang Naja teh? Tapi di Citapen. Mangga salam-salamna atuh ka orang Citapen. Ya, salam ke orang Citapen. Nah, abdi ge orang Citapen tapi nyai apa? Nyai sing Indonesia jadi kagok. Bebas kagok lah jadi campuran tenan naon da. Sampai gening enak aya di campur-campur. Dai gimana begitu di dayeuh lah. Orang kotanya terus jadi orang kota mah janten bahasa Sunda nanti barelo gitu. Aya oge hiji deui rencang abdi Kang Rendi. Kang Rendi di mana Kang Rendi teh? Abdi asli mah di Gombong, Desa Budiharja, Kecamatan Cilirin. Ngan ayeuna ngumbara ka Kampung Tegalega, masih kene Kecamatan Cilirin. Lebih bisa ngumbarana nya. Hiji deui anu gaduh iPhone. Sampurasun. Nepangkeun simkuring di Cilirin asli ngumbara ka soreang. Para lebihnya umbarana teh. Cenah are orang Sunda mah kan gitu umbarana teh sok. Tapi ketang ieu ya, umbara pangjauhna ieu. Pengalamanana luar biasa. Kang Rendi teh. Ka Timur Tengah, ka Arab Saudi. Cing sok Kang Rendi kumaha caritana pengalaman di Arab Saudi? Pengalaman di Arab Saudi alhamdulillahnya kakumpul kantos salami genep tahun di Saudi. Nah, kuli jantan TKI. Kabungkul damel di Sargoan upami di mah sami sareng model JNT JNE gitu jasa pengiriman barang. Selama di Arab ya. Naonnya? Pengalaman anu berkesan naon tah? Pengalaman anu berkesan alhamdulillah ya tahun 2014 alhamdulillah kantos yang ngalaksanakeun ibadah haji gitu nu paling berkesan mah eta. Alhamdulillah. Biasanya lamun ti hiji tempat ka tempat anyar teh kan geuning pasti aya perbedaan kultur atau budaya komo ieu di Indonesia ke Arab Saudi. Terus anu matak reuasna naon tah? Eta terutama nu matak reuasna pasti masalah iklimnya, masalah cuaca. Jadi butuh adaptasi lah sekitar 1 atau 2 bulanan kapumpul. Tapi pas pertama dongkap ke Saudi itu teh kalaresan menuju musim panas teh pan. Suhu oge dugi ka nyampe terakhir paling tinggi teh abi ngaraoskeun 52 derajat. 52 derajat. Jadi mun urang ngagoreng mau di jalan teh asap. Ayeuna cai keran oge ciga nu tos meunang naeur gitu panas oge Aslina. Bahkan upami hoyong mani oge kedah diiskeun heula salami 2 dintenan eta namanya tiis cai teh. Eta anu matak pikareuasna. Reuas kau pas duduk upami musim dingin eta nu paling reuas mah tapi tina pori-pori teh kan kaluar getih saking ku tiisna gitu. Tapi eta teh teu naon? Latihan gitu. Ciga budug gue tidak sampai kita. Jadi sebut jadi ciga budug hararideung. Perih teh karang perih yang atil renyem gitu lah, renyem. Kumaha tuh jadi mau ke Arab teh. Sigana mah ibak wae. Tah eta pengalaman Kang Rendi genep tahun betah tapi genep tahun mah atuh ka itu lila. Butuh paling kan. Terus lupa butuh. Bekatingku butuh jadi we betah gitu. Orang Sunda makan kalah gitunya gampang sanoan kalembur gitu kan. Sok nineng gitu tah. Kalembur teh. Eta teh genep tahun teh manjang genep tahun atau selang-seling 2 kali ulihan gitu. 2 tahun. Ayeuna kan itu deui moal. Moal sih kada. Nah ada faktor naon dah?
nama tos nyaman we di lembur pas saya alhamdulillah aya istri aya murah kali ngapa kasaban oge alhamdulillah lah ketik-ketik oge manyeng gitu alhamdulillahnya itulah nanti sok sahan atuh Kang Mipan lah Kang Mip ya aya Kang Mip mah seragam dina dinten libur oge berseragam seragam mah seragam wow hujan nih hujan kumaha iya hujan jeung kumaha ya balikna ya mana jelek jumaahan nih apa mi Kang Mip mah cenah ngubarana ka soreang ini soreangna di mana ka soreang teh di jijireun Pemkab di Jalan Alpatu itu kumaha ari soreang teh kumaha sih di soreang teh da sanes ngumbara sih da caket atuh mung sajam ka soreang nyamung langki uwi panginten janten uwi nate 2 mingguan sekali Senin dugi ka Rabu tos angkat deui Kamis teh ya kitu nya di soreang teh babakti ka Kabupaten Batur aduh di teh dari baheula kabupaten urang kabupaten urang tah eta di Kabupaten Bandung Kapungkur mah kan ieu teh Kabupaten Bandung kemarin meureun lega teuing ieu we dipecah da ari orang ya saurna mah desana ku lega teuing ayeuna ge geuningan Kabupaten Bandung Barat teh bae dipecah deui gitu rumah di Kabupaten Cililin wes mantap asli lingkupna teh Cihamplas Cililin Sinangkerta Gunung Halu lingkupna teh wasara ada ketemu tos aya kewadanaan Ya, Cililin saya- baheula meureun kewadanaan Cililin ya, pokona anu lamun balik ka anu ngumbara kota ngakun orang Cililin gini ada orang Gunung Halu cenah naon sih disebut wacananya wacana meureun disebut rancangan Cita-cita. atau rancangan da soalna pendiri Kabupaten Cililin teh anu misahkeun mekarkeun Bandung sareng Bandung Barat eta keneh isinya naon ya tanya dipecah-pecah gitu nah itu Pak pada spageroh pengitunya gitu ya tuh mudah-mudahan we abi mah rakyat dah ai rakyat mah kumaha itu Bandungan teh ngiring kumaha penjahat gitu tah ayeuna ieu Kang Naja mah ngumbarana ka kota di mana Kang Naja kota teh eta da caket ngan Cibiru eta Cibiru ge cenah yang memisahkan diri teh nya Bandung Timur bener eta mah tos persiapan ti tahun kapang harta oh luka eta mah keterang mah di Cileunyi meureun tapi emang pantas sih Ranca Ekek Cibiru mah Cibiru mah kan masih kota Bandung Cibiru mah Ranca Ekekna lah Ranca Ekekna anu pantas sih lo menerek misahkeun oge jauh kan masuk ke khas Korea ya ke khas Korea jauh kumaha ayeuna di Bandung we di Kang Naja ai Bandung usum naon sih cuma ayeuna kan hujan si kayaan Bandung ayeuna selama pandemi kumaha dah selama pandemi asa sami wae yang biasana yang eta we ngan riweuh-riweuh dina media digembor-gembor gitu kasinan kieu-kieu tapi da disebut teu aya da cenah aya disebut teu aya da kumaha dibalik gitu disebut aya da aya disebut teu aya mana da aya tapi yang jadi liar nah kumaha ya intina mah eta we kumaha batur jiga ramena lah batur make masker milu make masker segala kumaha anu di luhur lah gitu yang riweuh nin ka anu gawe di pabrik mah nin sok karunya aya lagi diliburkeun gini masih untung diliburkeun aya batur mah aya di PHK enak kan ngalanggur saripuh si Covid teh si corona jadi kudu kumaha ya sebagai pemerintah pusat kudu kumaha ada dua pandangan sebetulnya ada dua pandangan pandangan pemerintahnya tuturkeun anu diinstruksikan ke pemerintah ari pandangan rakyat mah nya nu penting mah mudah-mudahan jang isuk bisa tuang itu udah ayeuna di cara ngumpul cara usaha desain usahana urang bicara naonnya atuh angkat-angkatan gitu kebebasan iya
memang lebar ke mah eta efekna eta janten anu sangsara teh taraos pisan sangsaranya saur sepuma langkung ti orde baru Pismon teh atau itu 2000 tahun 2000-an 88 inget gitu abi mah kali SD keraya acis 50 perak gambar naon buat monyet 98 ke SD nya SD kelas 1 ada perak komodo ada gede kuduna itu bare ngopi ngobrol teh beda komo aya dina sok saung aya inspirasi kudu balik deui Larubina pamirsa sakitu wae anu tiasa kapilangkeun dina video ayeuna ieu mah ngobrol naon nya ya kan ya abdi sareng rencangannya tos lami kependak tos sabaraha sasih kitu nya da jarang araruih gitu jadi abdi kaleresan nuju aya di lembur janten kaleresan orang ngumpul we ya di saung ya di saung tah jadi kita teh naonnya disebutna naonnya itu para pemuda-pemudi dari Bandung Barat gitu istilahnya. Nah, ini nama kan si zaman digital jadi segala diobrolkeun teh segala kudu di video gini kan. Nah, kayak bukti yang aya dokumentasi terus meureun kayak ker budak-budak urang teh nya karena gini si bapak aya cenah nonton. Nah, kitu aya alusna oge gitu. Nah, janten sakitu wae dina video nu ayeuna insyaallah sanes waktos dilajeng deui. Tong hilap di subreknya. Nah, anu sanes oge tangtos gaduh media nyalira sewang-sewangan. Kang Naja coba disebatkeun naon lah dipromosikeun atuh. YouTube-na naon? itu macan mulai sih nya namina teh kirap deui Kayak kami dituliskeun lah ayanya di ke dina taya aya. Abang tadi dibuka sih. Aduh, aing mah kade bulukan. Ya Kang Mip. ya nu abdi subscribe-nya nami channelana Diari Relawan PMI Bandung, Kabupaten Bandung. Mangga Kang Lendi. Kang Opong hobi ayam pelung. Tong hilapnya subscribe Air Channel. Nah, gitu. Komo ke orang Cililin, Sindangkerta, orang Bandung mah wajib atuh orang sami-sami ngarojong konten kreator di Bandung. Hatur nuhun tina perhatosanana, hapunten bilih seueur kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. sudah gede belas Tuh